Bismillahirrahmanirrahim. La alati linafil jinsi. La alati linafil jinsi utawi iki iku la kang tetep kadue nganapiaken hukum khobar saking jinis isim. Amala inaj'an lilafina kiroh mufrodatan ja'at ka au mukaroro. Amala inna ing amalapat inna ing amalapan inna ij'al anda diaken siro lila kadue la pi nakiroh ing dalam isim nakiroh muprodatan haleden sebut sabalikan jaat ka teka yalapad la ing siro au mukaroroh atawa den wula wali pansi biha mudopan au mudari'ah wa ba'da dzakal khobarat kurofi'ah pansib mangka nganasabaken sira biha kalawan la mudopan ing isim la kang den idopataken ing isim la kang den idopataken au mudhari'ah atawa kang nyarupaan mudop wa ba'dadaka lan ing dalam sause mungkono mantur mudopan al khabaro ing khobar udkur nutur sira rafi'ah kale kang ngarapaaken khobar wa raqiblan ngamurokabaken sira al mufroda ing isim la kang mufrod fatihan halim mabni fatah kala haula wala quwata kala lapad la haula wala quwata wasani lan ingkang kapingdo ij'ala anda diaken sira marfu'an ingkang den rafa'aken au mansuban atawa kang den nasabaken au murakkaban atawa kang den mabniaken wa in rafa'ta lan lamun ngarapaken sira awalan ingkang awal la tansiba mangka ojo manasabaken sira ing sani la alati linafsil jinsi alati linafil jinsi ieu musannif arek nyaritakeun la anu nganapikeun hukum khobar tina jinisna isimna jadi disebutkeun la nafil jinsi nganapikeun khobar tina jenis isim la memang sabaraha macam aya la jaidah, la nahi, la harap atap, la nafi pakot, nyata la anu asup kana fi mudhari anu teu ngarobah kana adegan mudhari. Aya di la nafi wahdah, la nafi wahdah. Anu amanah seperti lapad laesa, seperti lapad laesa nyata tarpaul isma wa tansibul khobar. Aya di la nafi jinsi. Ta anu arek dibahas di la nafi jinsi, anu amanah seperti lapad inna. Sur musannif amala inna ja'al asana ij'al jadikeun ku anjeun lila kana lapad la amala inna kana amana lapad inna pinakiro dina isim nakiro mufrodan tingkahna disebut sabalikan disebut mufrodan di dia lain malaysa musanan wala majmu'an sebab aya parenah mukarroro mufrodan disebut sakali ja'at ka ayana ila ka anjeun teh au mukarroro atawa dibulak-balik bahasa mufrad di dia lain mufrad dina malaysa musanan wala majmu'an tapi mufrad di dia disebut sakali seperti contoh atala rajula fidari seperti contoh atau la gulama rajulin qaimun eta disebutkan anu mufrad lawan mukarrarah seperti la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kaditu jadi la anu alati linafsil jinsi ieu con musonif amana ya lapad la seperti lapad inna jadi atuh la di dia sebagian tina huruf nasihoh huruf anu nyalin karena jumlah ismiyah atanapi anu asalna mubtada jeung khobar ayeuna mah jadi isim la jeung khobar la di nafsil jinsi ya. Jadi jelas la na ye la napi lain la jaidah atanapi lain la nahi ya. Bari ulah diudar deui ku lapad ila ulah dibatalkan ku lapad ila sehingga ke bakal bukti deui kudu dibuktikan jelas-jelas dina nganapikeunana kudu nganapikeun kana hukum khobar tina jenis isim anu nganapikeun ala istighraqin nafil jinsi disebutkeun istighraq nafil jinsi teh ngabeakeun henteu dicesakeun dinapikeunna teh makana ulah sampaikeun diudar ku lapad ila bari deui kudu jelas-jelas nganapikeunana kana nafil jinsi ulah napi na sebagian sakabeh no nggak istighraq sakabeh jenisna terus deui la napi na ujung isimna kudu itisol dina syaratna
Sehingga saun muslim cek tadi amala inas asanapi iz'al lila ajadikeun ku anjeun kana jadikeun ku anjeun ieu lapad la kana lapad la amala ina seperti amalapad ina nyata tansibul isma watar paul khobar bin nakiro dina nalika isim nakiro jadikeun dina isim nakiro. Jadi disyaratkeun ieu amana lapad la kudu dina isim nakiro. Na isim nakiro naon sababna make kudu isim nakiro nu mantak aya na kudu dipasang ku isim nakiro sabab arek napikeun afrod arek napikeun bagian guruntulanana tina saeta si isim. Sedangkan anu boga afrod anu boga ijenan iwati nakiro makana kudu disarkeun isim nakiro sehingga moal bisa berjalan ieu la alati linafsil jinsi kecuali dina isim nakiro. Moal bisa berjalan lamun seudai dina isim ma'rifat. Bahkan lamun geus kabuktian aya isim ma'rifat arek dijadikeun la anu katapan ku linafsil jinsi maka kudu ditawil, kudu dimuqaddarkeun bahwa ningku penting-pentingna ieu la dipasang dina isim nakiro. Beri jelas kudu pangkat napina sehingga ulah diudar ku lapad ila. Ke lamun heug diudar ku lapad ila atau napi dibatalkeun balikna moal linafsil jinsi tapi kadituna linafsil wahdah anu amana nyata seperti lapad laesa mual tansibul isma watar paul khobar tapi jadi tansi tarpaul isma watan sibul khobar balik engke kadituna ya arek keur nyaritakeun ieu mah nafsil jinsi. Jadi arek nganapikeun hukum khobar tina jinisna isim kalan nganapikeunana istighroqin nafsil jinsi meakeun nganapikeun kana jinisna eta si isim ku eta ku khobar. Tuh, eta syarat persyaratanana. Tadi dia sarua bae aek mufrodatan au mukaroroh. Bahasa mufrodan arek dicapkeun sakali atanapi au mukaroroh atau dibulak-balik hukumna sarua bae. La linafil jinsi oge. Ngan pedah dina mukaroroh mah bedana engke bisa diilgo. Maksud diilgo teh ditinggalkeun amal, dilagakeun, dimuhmalkeun. Lamun di mukaroroh tina salah sahijina atanapi bahkan duanana bisa lamun ditikror atanapi dibaca dua kali seperti lapad la haula wala quwata tekan tengahna oge wahya tu malu amala ina patan sibul mubtada isman laha ieu amalna seperti lapad ina anu nganasabkeun kana mubtada anu jadi isim ayeuna mah kana ieu lapad ila tina ieu lapad ila wa taurqul khobar khobaron laha jeung ngarapakeun kana khobar anu buktina ayeuna mah khobarna tina khobar lapad la gitu. Wala farqo fi hadal amal bainal mufradah. Ya, henteu aya bedana seperti amal dina antara ayeuna diucapkeun sakali, anu disebut mufradah ieu maksudna henteu diucapkeun sababaraha kali atawa diucapkeun dua kali, seperti contoh lagu lama rajulin qaimun atana dua bainal mukarrarah tengahna. Antara ditikror seperti la haula wala quwata illa billah ngan pedah dina engke bahasa ditikror mah jaja imaluha wa ihmaluha. Menang ayeuna diamalkeun, menang deui diihmalkeun. Menang dijalankeun amalna seperti lapad ina, menang dimuhmalkeun, henteu diamalkeun, dimulgokeun. Terus wala yakunu ismuha khobaroha wa khobaroha ila nakiro. Tadi dia bedana lapad inna jeung lapad la. Ari dina lapad inna mah henteu tangtu kudu kana isim nakiro, lamun heug dina lapad la mah kudu tangtu dina isim nakiro baik isimna atanapi khobarna. Jadi henteu bisa beramal ieu lapad la dina isim ma'rifat. Sehingga wa ma waroda min zalika muawwal dina kiroh maka lamun heug kabuktian aya ieu si isim ma'rifat dijadikeun isim atawa khobar ieu lapad la mangka kudu ditawil ku isim nakiro. Jadi jelas ku isim nakiro sabab tadi arek nganapikeun jinis sedengkeun anu boga jinis anu boga afrod gitunya anu jadi jenis biasanya isim nakiro. Bahkan di tengahna oge dijelaskeun sehingga deui ulah kapisah antara isimna jeung lana ulah kapisah sehingga lamun heug kapisah maka jadi laga ditu beramal contoh la fiha gaulun kapisah antara la jeung gaulun ku fiha maka ditu beramal la fiha gaulun ya cukup salat as-sofat jadi jelas ya dina betan ieu hanya huantina sebagian syaratna la ngebogaan amal sebelapan ina anu sebutkeun alati linafil jinsi ieu nyeta diantarana kudu jelas lakna napi bari kudu nganapikeun hukum khobar tina jenis isim bari ulah dibatalkeun deui napi na seperti dapalkeun lapad ila atau napi bal
ulah make harap jar ka ditu nama bari deui isimna kudu isim nakiro atau napi isim jeung khobarna kudu isim nakiro terus la napi jeung isimna kudu itisol lah kapisah kudu sejen mangka lamun kapisah kudu sejen mangka bisa batal amalna ila linatul jinsi pansib biha mudofan au mudori'ah wa badada kal khobarod kurrofi'ah pansib jeung kudu nganasabkeun anjeun biha kana ieu lapad la biha ku lapad la mudofan nganasabkeun mudofan kana isim la anu didopatkeun au mudori'ah atawa sibeh mudof maksud mudori'ah teh wa badadaka jeung tina saeungeusna isim la anu didopatkeun atanapi sibeh mudof udkur netepkeun anjeun al khobaro kana khobar caritakeun ku anjeun al khobaro kana khobar rofi'ah tingkar dirapakeun jadi kudu dinasabkeun dina nalika aya isimna mudof atanapi sibeh mudof teras ayeuna khobarna kudu dirapakeun jadi kanyahoan dina ieu betan anu tilu bet ieu kanyahoan dina isim la ngabogaan tilu tingkah nu pertama aya kasebutkeun mudofan isim la teh seperti contoh la gulama rajulin hadinu tah lapad gulama eta ngajadikeun isim la lina fil jinsi anu gulama ieu jadi mudof rajulin mudof ilaih tah lapad hadirun tina sanggeus lapad gulama rajulin eta jadi khobarna anu rofi'ah anu rapakeun hiji tah tingkah nu pertama aya sebutkeun isim la anu mudofan anu hukumna kudu dinasabkeun la gulama rajulin dimaksud di dieu mudof dina dua kalimah anu kadua sapangkat ujung tanwin mudof di dieu terus dia aya di nu kadua aya kuna mudori'an maksud mudori'an di dieu mudori'an lil mudof atanapi ay musabihan lahu aya na ye si isim teh musabah lil mudof nyarupaan kana mudof disebut nyarupaan kana mudof wal muradu bihi kulus minta alatko bima ba'dahu setiap isim anu aya hubungan kana sabadana tina kana saeungeusna ima bi amalin anakalana arek amanam ayeuna hubungan nama kuwala kalawan amal contoh nya amal kana sabadana la tolian jabalan dohirun lapad tolian jabalan eta disebutna sibeh mudof anu sok sebutkeun sifat musabiha la tolian jabalan sibeh mudof sabab lapad tolian amal kana sabadana nya lapad jabalan tadohirun mah eta jadikeun khobarna lapad tolian jabalan disebut sibeh mudof anu kasebatkeun jadi isim lapad la atawa la khairon min jaidin raqibun la khairon min jaidin raqibun lapad khairon min jaidin eta kasebutna sibeh mudof anu amal kana sabadana atanapi ku atap sibeh mudof teh seperti contoh la salasatan wa salasina in dana sibeh mudof eta mangka eta oge disebutkeun isim sibeh mudof teh anu jelas dina isim la ieu aya anu kasebutkeun isim la mudof aya disebutkeun sibeh mudof tah sadayana hukumna kudu dinasabkeun atanapi nu nomor katilu wal salisu ayakuna wal halusalis ayakuna mufrodan ayakna ieu si isim teh mufrad maksud mufrad dia kuna malaisa bi mudof ayakna si isim teh lain mudof wala musabahin lain deui sibeh mudof musabah bil mudof jadi bahasa mufrad dia lain bahasa mufrad dina hukum malaisa musanan wala majmu'an bahasa mufrad dia arek ngurung kana tasnya arek ngurung kana jama ngan maksud mufrad dia lain mudof atau sibeh mudof jadi di dia arek tasnya arek jama anu sakira-kira lain mudof atau napi sibeh mudof disebutna ieu bahasana mufrad katakan paya dulu fil musana wal majmu tah wa hukmuhu albina ala makana yursabu bihi lamun seug aya na kabuktian isim la tina mufrad bahasa mufrad di lain mudof atanapi sibeh mudof mangka hukumna ieu si isim la mangka kudu dimabnikeun kana naon alama kana yusabu bihi kana ciri nasabna be naon sababna sasusunan atanapi sebatkeun salapad ujung lapad la jadi seolah-olah antara la ujung isimna teh kasyai'il wahid kaya sakalimah bae seperti misalkan lapad homsata asaro adat murakkab
mangka nalika aya la anu isimna mufrad bahasa mufrad di dieu nyaeta lain mudhof atas sibeh mudhof mangka hukumna kudu dimabnikeun kana sakumaha ciri nasab. Lamun misalkan tasnya ciri nasabna ku ya atuh jama sami keneh ku iya. Contoh la haula wala quwata, lapad la haula gimana ditikror ya, la haula lapad haula dimabnikeun kana nasab, kana ciri nasab nya teh dimabnikeun kana fatah sabab ciri nasabna isim mufrad yaku fatah maka dimabnikeun kana fatah. Wala quwata tasani ku lapad haula eta disebutna isim lapad la tina mufrad atanapi lain mudhof atanapi sibe mudhof gitu, maka hukumna kudu dimabnikeun. Lian deui sing paham. Pansib kudu nganasabkeun anjeun biha kana ieu lapad ku lapad la, biha ieu ku lapad la mudhofan kana isim la anu didopatkeun. Jadi nalika aya isim la anu didopatkeun seperti contoh gulama rajulin, la gulama rajulin, mangka lapad gulama dinasabkeun atawa sibeh mudhof seperti tolian jabala, mangkala tolian jabala dohirun mangka eta kudu dinasabkeun. Wa baradakal khobar uzkur rafi'ah atanapi wadkur badadakal khobar rafi'ah mangka pe krapakeun ku anjeun kana khobarna anu dicaritakeun saeus isimna tadi. Kumaha mufrad tadi nya lamun had mufrad warokib al mufrad patihan, warokib jeung kudu ngamurokabkeun, maksud ngarokab teh kana ngamabnikeun seperti bahasa murokab tadi. Bahasa murokab teh seperti lapad khamsata asaro nya bahasa murokab teh bahasana di dia kada ngamurokabkeun teh kaya nyusunkeun susunan la jeung isimna teh kaya sakalimah dina pada dihitung sakalimah bae teu dihitung dua kalimah berarti hukumna murokab. Mangka bahasa murokab cek tadi kudu mabni ta warokib mangka ngamurokabkeun katakeunlah ngamabnikeun anjeun al mufrada kana isim la anu mufrad. Ingat bahasa mufrad tadi anu malaisa mudhofan au mudhari'ah lain isimna tina mudhof atau sibeh mudhof. Fatihan kana mabni fatah seperti lapad la haula wala quwata. Talapad la haula hiji di mukarrar gimana ditikror nya la haula wala quwata. Wasani jeung anu kaduanya talapad wala quwata ij'ala jadi ke marfu'an bisa dirapakeun berarti la haula wala quwatun. Au mansuban atau nasabkeun la haula wala quwatan. Au murakaban atau memang dimabnikeun sarua la haula wala quwata. Terus di wa in rafa'ta al awala lamun ngarapakeun anjeun kana nu awal baca la haulun tah walatan siba latan siba mangka ulah nganasabkeun anjeun kana kadua. Berarti dibacana meunang dibaca rapakeun la haulun wala quwata wala quwatun anu teu meunang la haulun wala quwatan. Nalika aya balikan deui warokib mufrad patihan teh nalika aya lapad anu jadi isim la mufrad, ingat bahasa mufrad malaysa mudhofan au mudhari'ah tadi. Lain ayeuna mudadamun lain isim mudhof, lain tina mudhof atanapi mudhof atanapi sibeh mudhof. Jadi tadi lain seperti lapad gulama rajulin atawa teu seperti lapad latoian jabalan surahna tina anu henteu lain mudhof jeung wer mudhof. Ya sebagai contoh lapad haula gitu ya. Lapad haula, la haula tuh. Mangka cek tadi warokib kudu ayeuna nganartib anjeun bahasa menyusunkeun anjeun teh seolah-olah dibahasakeun khamsata asaro dina sarua dina sapada seolah-olah dijadikeun sakalimah. Mangka hukumna cek tadi kudu mabni kana fatah. Seperti bahasa lapad la haula. Dari mana? La haula. Lamun seud aya muda isim ayeuna la mufrad teu. La haula wala quwata. Ngan di lapad la haula wala quwata ieu di tikror dibulak-balik. Tah nalika di tikror kitu lamun nu pertama cek tadi ditarkib atanapi di murokabkeun dimabnikeun mangka nu kaduana lapad kuatan is'ala marfu'an meunang dirapakeun. Maksud dirapakeun teh berarti dibaca la haula wala quwatun bacana atanapi meunang dinasabkeun la haula wala quwatan nasabkeun atau dimabnikeun la haula wala quwata. Lain rafa'ta awalan dibaca nu awal la haulun mangka nu kadua teu meunang hijinya tadi teu meunang nasab hungkul balik ayeuna rafa jeung mabni mah meunang berarti dibaca lamun di awal dirapakeun la haulun wala quwata la haulun wala quwatun anu teu meunang mah la haulun wala quwatan bisa ditinggal di tengah hiji-hiji papai
Kalau nama contohnya baik tasnya atau nafi jama. Kalau musana wajah menggunakan bidiannya ala makana yunsibani bihi wawa aliyah la muslimaini laka. Kalau contoh muanas tadi itu tadi kan bahasa mufrad dia ngurung karena tasnya jeung jama sama bahasa mufrad dia lain mudok atau sibe mudok. Itulah contohnya tasnya la muslimaini laka dimabdikeun karena ciri nasabna atau lamun misalkeun ketingkah jama la muslimina li jaidin tengahna la muslimina au muslimaini eta dimabdikeun duanana sebab litarkidiha ma'ala sebab narima kasusuna ieu si isimna jeung lakna baik tina tasna ciri jama dia maka hukumna dimabdikeun dengan dimabdikeunana karena ciri tasnya tanapi ciri jama. Nah lamun hayang jamuana salim la muslimati sebab ciri nasabnya nyata ku kasrah maka dimabdikeun kana kasrah tadi kasih ta. Jadi contohnya bahar basit aya ilu mustaqilun fa'ilun inna syababal ladzi majdun awaqibuhu fihi naladun wala laddatin lisaibi mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun inna sababa satu sifat anom aladi majdud aladi kang utawi anom iku majdun dan puji opo awakibuhu wakasana yasiladi pihi ing dalam yaladi iku naladun enak ingsun walalidati lan ora enak iku mawujud lisaibi kadoe ingkang putih ubane. Tan jadi contoh lapad wala ladati di anapun aina khobarna dibuang wala ladati lapad ladati eta kasebutkeunana jama muannas salim. Sedengkeun jama muannas salim lamun ketika nasab sok diciri nasabna kunaon kasroh atau muslimati. Berarti ieu oge mabnikeun lah si jama muannas salim ieu kana kasroh sabab tina nasabna kasroh. Nah maka dimabnikeun kana kasroh sabab isim la ieu sabab malaisa mudofan au mudora'ah sabab ieu lain mudof atawa sibih mudof disebutna mufrad. Jadi lapad la jeung ladatin teh kaya sakalimah murokam seperti homsat asar. Di mana dipatahkeunnya sebagian ulama nahula muslimat talak. Wa qala musannif wa ba'da dakal khabar udkur rafi'ah cek tadi mana wa ayya annahu yudkaru khabar ba'da ismula marfu'an wa rafi'ah lahu la indal musannif wa jamaah. Tadi dia dina bahasa musannif wa ba'da dakal khabar udkur rafi'ah ngajelaskeun musannif mere paham musannif mungguh musonif bahkan seueurna golongan ulama ahli nahu ieu anu ngarapakeun kana khobar teh nyaeta lapad la nu jadi amilna. Jadi la marentah kana dua kalimat atawa kana dua susunan kana isimna jeung kana khobarna. Ieu lapad la teh termasuk ayeuna kana isimna aik mudofan au musabihan lil mudof termasuk khobarna ge rafa'na oge nyaeta ku lapad la. Padahal bas sibawe ila annahu laisa marfu'an tadi luhur wa jamaah wa inda sibawe lahu la in kana ismuha mudofan au musabihan bil mudof. Disebutkeun Imam Sibaweh bisa ayeuna ngarapakeun kana khobar ieu lafad la lamun seuk ayana ieu isimna lafad la mudofan au musabah bil mudof. Tapi musannif mah lian deui tah wa ba'da dakal khobar udkur rafi'ah. Jadi sun musannif aya bahasa wa ba'da dakal khobar udkur rafi'ah. Mere paham musannif yen sanyana saeungeusna isim la anu mudof atawa sibih mudof mangka dina khobarna kudu dirapakeun. Merek paham yen rapakna khobar ye isim la teh nyaeta nu jadi amilna teh lapad la. Bahkan termasuk Imam Sibaweh gitu nya Imam Sibaweh. Dan di dieu cek Imam Sibaweh sabenerna la ieu ngarapakeun kana khobarna dina nalika ayana isimna mudofan au sibih mudof. Cek Imam Sibaweh. Cek Imam Sibaweh tah tengah wa tabasuli lana laisa marfu'an bila wa inna huwa marfu'un ala khobar mubtada. Yen ayana ieu lamun kabuktianana lain muda isim lain mudof tasbih mudof ayana ieu si khobar teh dirapakeunna ku mubtada li anna madhabuhu anala wasmuha al mufrad fi mawdi'i raf'in bil mubtada lain ku la lamun dina anu mufrad mah seolah-olah geus we eta mah ku mubtada rafa'na teh sebab disapangkatkeun salapad seolah-olah salapad antara alamun mufrad mah lamun mufrad mah. Terus aya bahasa musannif wasaniz ala nu kadua jadikeun ku anjeun nyata marfu'an au mansuban rapakeun atawa nasabkeun tah ila anau idza utiya ba'da wal ismi al waqi'i ba'da habi atifin wa nakiratin mufradatin wa tukrirat la nahula wala quwata illa billah yajidu fiha khamsatu aujuhin meunang dina macana 5 jalan.
Wadali kali anal maktub alaih ima ayyubna ma'ala al-fati au yunsobu au yurfa'u. Sanyana maktub alaih menang aya dimabnikeun kana diadegkeun ma'ala sertala al-fati dimabnikeun kana patah au yunsobu tina satun au yurfa'u. Maka saurna beta wasani iz ala marfu'an au mansuban au murakaba. Nalika nu awal dimabnikeun kana patah, surahna dimabnikeun kana patah teh ditarkib geuning murakabkeun, surahna dimabnikeun kana patah nya teh dimurakabkeun, mangka nu kadua meunang dirapakeun, meunang dirasabkeun, meunang dimabnikeun. Tengah-tengahna pa in yubna maha alal fathi jadi pisani salah satu aujuhin. Kalau dia meunang perjalanan nganu pertama meunang nu pertama dimabnikeun, anu kaduana meunang teu jalan, meunang dimabnikeun deui kana patah. Seolah-olah anu kadua oge dijadikeun murakab. Berarti basakeun la haula wala quwata illa billah. Kabarna sami maujud. La haula wala kakuatan iku maujud, wala quwata lan ono kakuatan iku maujud illa billahi angin kalawan Allah. Nah, kabarna dibuang iku maujud. Oke, masalah cerita kabarna. Ngan heulanan ieu keur contoh lapan la haula dimabnikeun, seolah-olah dimurakabkeun teu dimabnikeun. Wala kuwata oge meunang dimabnikeun nyata dijadikeun murakab, dijadikeun seolah-olah sakalima. Anu kadua nalika nu awalna dimabnikeun meunang dinasabkeun, dibaca berarti kumaha la haula wala quwatan. Dah perjalanan dinasabkeun kumaha atpan ala mahal bismillah. Lamun dibaca wala quwatan berarti eta dijadikeun atap kana mahana isim la, sebab mahal isim la teh kudu nasab pan. Tah la anu kadua mangka lana dijadikeun la jaidah. Matakan cek tadi aya la jaidah, aya la nafil jinsi, aya la disebutkeun nahi. Kah di dieu la anu kadua dijadikeun la jaidah. Lamun heug lapan anu kadua anu ditikror ya cerita ditikror seperti lapan kuwata wala kuwatan arek dinasabkeun. Paham? Ya. La kuwata wala kuwatan. Lamun lapan la kuwata eta lakna diamalkeun seperti lapan ina anu khobarna dibuang. Lamun dibaca nu kaduana wala kuwatan eta lapan kuwatan diatapkeun kana mahana lapan isim la nyata kana lapan haula teh anu mahana pan nasab. Mana nasab? Tah dina lakna jeung lapan la kuwatan eta jadikeun la jaidah. La jaidah. La haula wala quwatan illa billahi. Kalau kuatan dibaca, seperti contoh di bahar munsari, di bahasa syari'nya, bahasa syari' mustaqilun maf'ulatun. Mustaqilun maf'ulatun. La nasabal yauma wala khullatan. Kita sa'al hariku ala roki. La nasaba orang nasab iku maujud. Tah, pertama, la nasaba jadi murakab. La nasaba orang nasab iku maujud. Al yauma ing dalam ikidina nu kada dinasabkeun wala khulatan lan sodako iku maujud. Itasa'a da dijembar opo al khorku bolong ala roki'i ing atase kapatutan. La nasaba la eta dina fil jinsi, nasaba isimna. Jadi la menjadi isimna, nasaba jadi isimna dimabnikeun dina maha nasab. Dimabnikeun kana patah makna mah nasab betul. Lapan al yauma jelas jadi dorok, mutalak dimahdhuf jadi khobar la mutalak dimahdhufin nyata jadi khobar la iku maujud tah nya kana ta'alluqna kadinya sabab ieu dorok zaman. Wala khulatan nya wauna harap atap lana la jaidah ditakidi nafi eratna nu matang jadikeun la jaidah. Khulatan maktub ala mahal isim la. Lapan hulatan diatapkeun kana isim la. Kana isim la, kana mahal isim la nyata kan lapan nasaba teh pan mabnin ala fatin fi mahali nasbin sabab isim la. Tim paham ngarabna, ngairobna. Nah. Tawala hulatan wau naharap atap lakna la zaidah li kuatin nafyi atau nafi takkidin nafyi. Lapan hulatan eta diatapkeun kana lapan nasaba. Nyata diatapkeun kana mahalna. Sebab mahana mah nasab, kan menang dibaca nasab itu tadi. Dari kadi tikror ya. Ini jeung telak seperti contoh la haula wala quwatan gitu. Anu katilu nalika nu awal dibaca dimabnikeun surahna di murakab. La haula mangka anu katilu menang rapa di lapan wala quwatun. Perjalanan dibaca quwatun eta menang tilu jalan. Menang diatapkeun kana mahala wa ismuha nyali anapi mau di ngeropi bil ibtida inda sibawe. Menang diatapkeun lapad ayeuna wala quwatun eta. Menang diatapkeun lapad wala quwatun
nyata kana mahalna lapad la jeung isimna sabab cek Imam Sibaweh mah tadi teh nalika aya si isimna anu mufrad lain mudhof atas sibeh mudhof eta kaya mubtada bae berarti mahalna mah rafa. Paham? Mahalna mah rafa. Mangka menang berarti dibaca wala kuatun. Teras deui lana dijadikeun la jaidah. Ada paham ya ngabongkar kalimatna. Lana la jaidah. Berarti lapan kuatun diatapkeun kana isim la jeung lana anu sakumaha menurut Imam Sibaweh lapad la jeung isimna anu mufrad eta disebutna seolah-olah mubtada we. Nya mubtada bae sedangkan hukum mubtada rafa dina mahalna. Maka di lapad kuatun diatapkeun kana mahal jeung isimna la menurut Imam Sibaweh anu hukumna mahalna rafa. Dibaca la haula wala kuatun. Terus anu kadua menang dibaca la haula wala kuatun eta lapad kuatun teh nya amalat amalalaesa anu diamalkeun seperti amalalaesa surahna lana dijadikeun la nafil wahdah la nafi wahdah. Berarti bahasana lapad kuatun eta dijadikeun isim la nafi wahdah anu amal seperti lapad laesa la haula wala kuatun nya seperti contoh nabar kami eta anu contoh nu kadua. Nu katilu nu kahiji maktub ala mahal wasmuhal li anna fi mudirab bil ibtila Sibaweh fa tak nula jadi nu kadua anta kunalasannya amalat amalalaisa nya di amal itu cepat laisa anu katilu nya ayakuna marfu'an bil ibtida walaisa lila amalun fihi anu katilu diamalkeun jadi mubtada anapun ayeuna lamna nya dimulgokeun la haula wala quwatun nyala wala kuatun atau napi disebutkan anu kadua diamalkan dirapakan seperti mubtada tah nu katilu ayakuna marfu'an bil ibtida walaisa lila amalun bihi lana ditinggal amal karena tetap harap atap ayakuna marfu'an bil ibtida walaisa lila amalun bihi lekan deui jadi dina dibaca la haula wala quwatun ingat berarti lapan la haula nu pertama di hukumna dimabnikeun namun ke dimabnikeun sabab bisa olah-olahkeun sa kalimah antara lapad la jeung haula dina pada sabab isimna lapad la ieu ayana tina mufrad atanapi lain mudhof atau sibeh mudhof maka dimurokab atanapi bisa olah-olahkeun sa kalimah mangka kudu dimabnikeun kana patah kita. Terus dina lapad la kuatun dibaca rafa meunang tilu jalan pertama dibaca rafa teh kusabab diatapkeun kana mahal isimna jeung mahala jeung kana isimna anu sakumaha menurut Imam Sibaweh nalika aya la jeung isim anu mufrad mangka eta salah mubtada jadi mahalna mah rafa mubtada teras deui meunang ayeuna jadi anu jeung la jaidah tah dibaca wala kuatun yang pertama anu kadua meunang deui lana amalna seperti lapad laesa anu kasebatkeun tarfaul ismu tansibul khobar maka la haula wala quwatun la nu pertama amal seperti lapad inna la wala quwatun dina wala quwatun amal seperti lapad laisa disebutkeun nafi wahdah teh anu katilu meunang dibaca wala quwatun dina la haula wala quwatun dirapakeun eta lapad quwatun kusabab jadi mubtada anapun lana dijadikeun anu teu beramal disebut la mulgo la amalun fihi la haula wala quwatun illa billahi mangka eta dijadikeun mubtada seperti contoh bahar kamil mutafa'ilun azala umrukum sogoru bi ainihi la ummali ingka nadaka wala abu hada utawi iki padamelan ikulah umrukum yakti utawi umur sira kabeh iku asogoru dina bi ainihi kalawan datiah sogoru la umali in kana daka wala abu la umali ora biang iku maujud li kadue ingsun in kana lamun ono kamu kono madkur wala abu lan ora ono bapak tanu jadi contoh memang ieu lapad la umali in kana daka wala abu lapad la umma diamalkeun seperti la linafsil jinsi teras deui lapad wala abu dijadikeun mubtada tadi jadikan mubtada anu lanah teu beramalkeun dijadikeun mubtada nu dirapakeun la abu eta meunang dibaca rafa kalawan tilu jalan wa in musiba al ma'tub alaih jaja fil ma'tub
al aujuh salah satu al madkurah ani al bina wa rafu wa nasbi nahu la gulama rajulin wala imraata wala imraatun wala imraatan menang tak la gulama rajulin wala imraata bahkan wa inusibal maktub alih jaja fil maktub tapi kan kenapa nya lamun ayana si bahasa wa inusiba anu awal teh berarti ayana si lamun ayana anu awal tina mudhof atau sibih mudhof maksudnya isim la nu awal tina mudhof atau sibih mudhof seperti contoh dina mudhof mangka nu kadua menang tilu jalan menang rafa menang mabni menang rafa menang nasab seperti contoh la gulama rajulin lapad gulama rajulin tapi jadi tikror sami la gulama rajulin dina nu kaduana menang wala imraata menang wala imraatun menang wala imraatan menang wala imraatan perjalanannya sami seperti yang tadi ya seperti yang tadi dina nu tilu ieu wa in rufi al matub aleh jaja pisani wajahani lamun heug dirapakeun anu awal surahna anu awal teh dibaca rapa seperti contoh dina la rajulun dina nu kadua menang dua jalan menang wala imraata menang wala imraatan atau contohna wala gulamu rajulin mun dina mudhof wala gulamu rajulin wala imraata menang wala imraatan seperti contohna bahar wafir wala lagun wala ta si mafiha wa ma fahu bihi abadan mukim pala lagun mangka ora ono opo lagun pangucap batal baca apa wala tak sima lan ora ono papaduan piha pala lagun mangka ora ono opo lagun pangucap batal wala tak sima lan ora ono papaduan piha ing lem jannah surga wa mau te barang pahu kang ngucap ya ahli jannah bi kalmah abadan lem salawase iku mukim di surga mah daya ucapan-ucapan anu matak pikangnya walut pika sebeleun kabeh pikara sepeun jeung teu aya permusuhan teu aya bahasa sirik tidik jail dengki iren papasten dudupak durumpak moal aya di surga tadi contoh lagun wala tak sima nu pertama dirapakeun nu kadua dinasabkeun terus menang deui nu pertama rapa nu kadua oge rapa seperti bahasa la rajulun wala imraatun atau wala meneukeun tingkah isim anu mudhof la gulamu rajulin wala imraatun ngan teu menang nasab dan nama jaja fi taqaddamalil ati ala mahal ismillah wala puna laisat binasibatin pasaqata nasbu wal hada qala musannif wa in rafa'ata awalan latan siba cek musannif wa in rafa'ata awalan mangka lamun ngarapakeun anjeun kana awal latan siba ulang nasabkeun sabab teu aya jalan jang ayeuna soreh jangan nasabkeun lamun dirapakeun arek ayeuna dikamanakeun dikumahakeun eta hukumna dihukumkeunana da lamun heug dina lapad la haula mah anu teu meunang teh seperti contoh misalkeun dibaca rapa la haulun kadituna teu meunang baca wala kuatan terus jelas lapad la haulun tarkibanna seperti tadi teh lamun dibaca ayeuna rapa meunang tilu jalan teh lamun heug dibaca wala kuatan engke arek dijadikeun dia teh aya jalan anu soreh jang ayeuna dibaca nasab matakan teu bisa wala kuatan kecuali wala kuata nya terus dibaca ayeuna wala kuata menang dibaca wala kuatun menang baca kuatun saud diatapkeun ka lapan haulun ya jelas jadi bahasa musannif warokibil mufroda fatihan kala hola wala kuata wasani ij'ala marfu'an au mansuban au murakaba wa in rafa'ata awalan latan siba ngan lamun dirapakeun di lapad la hola mangka di nu kadua lapad wala kuata teu meunang nasabkeun dibaca wala kuatan sabab teh jalan sore nya paham dina ayeuna ngasalkeun atana pilina ngairobna dina ngairobna arek ayeuna nu awal hukumna anu dimabnikeun setelah dimabnikeun dimurokabkeun dina nu kadua berarti menang mabni menang rafa menang nasab teras anu awal lamun diropakeun menang dua mabni jeung rafa anapun nasab teu aya jalan sorehna sebenarnya lamun disusun sakabehna ya panjang dina jalan i'rabna sebab kadituna dina anu awal jeung anu kadua lain salah kadar hukumna anu awal ya lain dina masalah mabni hungkul menang dijadikeun ayeuna lalina fil jinsi menang lina fil wahdah anu amal sabelapat laisa lina fil wahdah disebutna padahal khobarna tetep dibuang jadi menang dimulgokeun dina lakna ingat jeung dina hukum isim la sok mah pertama aya anu mudhof aya nu sibih mudhof aya anu mufrad lamun dikawin-kawinkeun jadi loba dan patokanana dina la ala tilina fil jinsi dina isimna aya anu mudhof aya anu sibih mudhof
aya anu mufrad. Lamun anu isim lah anu mudhof silih mudhof kudu dimabdikeun kana patah. Lamun heug aya anu mufrad nya mangka kudu dimabdikeun kana ciri nasabna. Dimabdikeun kana ciri nasabna. Lamun anu mufrad, basa mufrad dia anu lain mudhof atas sibeh mudhof. Lamun ditikror anu kaduana meunang sabaraha jalan. Meunang rafa, meunang nasab, meunang patah atanapi meunang ayeuna rafa, meunang nasab, meunang mabni. Meunang mabni. Ngan lamun dirapakeun anu awal eta ditikror, mangka anu kadua teu meunang dinasabkeun, kurang meunang dirapakeun jeung dimabdikeun hukul. Apakeun? Wa mufradana tan limabniun yali Allah. Amala inaz alila finakiro mufradatan ja'at ka'au mufradan fatihan kala haula wala quwata wa sanis ala marfu'an aw mansuban aw murakaba wa in rafa'ta awalan latan siba